Ibu enjing teh biasakeun satos salat teh salat berjamaah salat subuh biasakeun ngecas HP. Ngecas naon? Ngecas HP. Naon? Maos Al-Qur'an. Oh, we tong seueur salemar we dibiasakeun. Nu penting mah istiqomah we. Pan urang teh hoyong mukalamah sareng Gusti Allah. Hoyong ngobrol sareng Gusti Allah, hajat urang hoyong diijabah Gusti Allah. Sering ngobrol ka Gusti Allah. Sarana cenah kumaha ngobrol sareng Gusti Allah. Abdi mah teu bisa bahasa Arab, nyata maca Quran. Maca Quran teh ngobrol sareng Gusti Allah, mukalamah eta teh maca Quran teh. Di mana orang tos ngobrol sareng Gusti Allah, ceuk hate teh Gusti abdi teh can boga 2000 acan Gusti sumpingkeun 2 miliar. Teh iraha teh. Keun bae lisan mah da teu apal kana artina Quran oge. Keun bae lisan maca Quran pan hate mah anggar maka tungtung Quran pan nyebatkeun kieu. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Kira sebenarnya atasna naon? Atuy eta gitu. Wa kafa cekap billah Allah waliyah nunulungan anu janten palindung abdi wa kafa billahi nasir cekap Allah nunulungan ka abdi. Nah ban jadi lamun teh mah urang ngaos Al-Qur'an yakin Allah bakal nulungan tengah wengi teh moal nojahan caroge papana pan isuk teh can boga duit papana atuh indungna tong mikiran ayeuna isuk deui bae mikiran duit mah. Ari bapana pancan boga beas bapana. Cing atuh nyingarlah kasih uang kali itu 2 liter mah. Ibu kinten-kinten urang bakal dugi justru ka anjing-anjing. Coba mun teh mah dina tengah bobo eta aya malaikat sumping Israil. Man robuka 2 liter we Gusti Allah. Urang can tepi can tepi. Isuk mah kumaha isuk? Al-jad biadillah, al-god biadillah. Urusan isuk mah urusan Allah. Bunjeng-bunjeng urusan kurang anu pribadi. Urusan tuang jalmi saalam dunya urusan Allah. Ibu ayah anu angkat ka Mekah reket nyanak beas 3 kintal jang tuang di ditu aya daya. Urusan tukang orang ka Mekah anu ibadah umrah geus dijamin ku Allah di sira di ditu. Gitu. Ulang nyageun di dia ditu geus segala komplit. Nah mawi rezeki teh dipasihkeun ku Gusti Allah. Urang mah sanes naon? Sanes ulah nyungkeun rezeki, urang mah teu aya kawajiban beunghar, teu aya wajib beunghar tapi wajib ikhtiar. Urusan di sini tos dijamin ku Gusti Allah. Beunghar miskin ge tos diatur ku Gusti Allah. Gitu.